Corona. Corona awal mula ti nagara tatangga, nyebar ka sakuliah dunya, ngaliwatan wates-wates nagara. Corona asalna tina sato jarah nu didahar jelema, bukti kasarakahan manusia ngalanggar syariat-syariat agama. Corona ngaruksak kana kahirupan jelema jeung nagara, ibadah jeung diajar diimahkeun sagala, dironjatkeun teu eureun doa-doa. Duh Gusti nu Maha Kawasa, bikeun pangabisa ka para tanaga ahlina, pikeun neangan obat jeung vaksina, sakumaha pangdawuh Anjeun, tiap panyakit aya ubarna.